aing mah mending geus bararosen nu gosip si Lesar mah, Lesar, si Lesti mah mending geus bararosen aing mah ngadenge gosipna. Ngadenge deui ayeuna cenah laporanna dicabut cenah. Maksudna nanaonan eta teh laporan dicabut. Ari sia mah Lesti Adik siamanya jadi awewe teh meni aing mun ayeuna di aing mah teu hayang da aing mah balik deui antep teuing cenah di kurungan beh nyaho bere pelajaran eta teh arek 1 tahun arek 2 tahun sugan terserah sia mah aneh mun ceuk aing mah nya antep teuing nya heueuh aya lalaki geus kitu mah ari ceuk arek geus-geusan arek bere pelajaran anu tadi ceuk aing tadi omongkeun sok atuh sia teh lamun arek geussan yang deui lalaki nu bener anu bager anu nyaah ka sia anu nyaah ka anak sia aing mah ari sia mah meni ampun meni kasih dilar teh meni deudeuh sugan sia mah amun deudeuh mah arek naon atuh dilaporkeun atuh sia arek naon dilaporkeun eta teh aib salaki wah atuh sia dilaporkeun teh aing mah cek aing mah nya heueuh ieu mah ceuk tetehnya ieu Lesti ari sia nya lamun nganggap teteh ieu teteh sia ieu tetehnya heueuh lamun nganggap ceuk teteh mah mending keneh sia teh geussan jangan deui lalaki nu lain ayeuna di teteh mah lalaki model kos kitu geus ditonggengan teteh mah lalaki model kos kitu mah ari sia mah kos nu eueuh lalaki deui pan sia teh geulis meureun sia mah disebut joreh henteu sia teh geulis da sia jeung aing geurisan sia atuh dah ari sia mah Lesti mending ku ampun sia mah kasih dilar teh mending geus aing mah geus geul aing mah kasih teh tika nyangu tika masak aing mah pararoho mikiran sia kumaha atuh ieu teh ari kumaha jadi aing teh konsepna kumaha konsepna kumaha ieu teh konsepna ieu ari sia aing jadi ruwet kana otak sia anu aya masalah aing anu lieutna aduh aing mah kumaha atuh ieu teh arek geussan atuh sia teh arek moal-moal arek geussan atuh sia teh lamun arek geussan atuh teh si bilarna jeung aing teu hayang atuh aing disiksa ku si bilar aing dicekek dibanting deui aing teu hayang euceuk mah teu hayang geus euceuk mah ayeuna mah arek balik wae arek ngejo pikiran sia mah geus moal bener euceuk mah arek ngejo we arek masak geus moal bener nya pikiran sia mah ruwet kana otak